Sorga aden karena kanikmatan luar biasa. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbil basar. Can pernah katingali ku panon, can pernah kadang pecepil moal kakrab tegeun kanikmatanana anu aya dina sorga aden. Terus Allah dadawuhkan eta sorga aden pek ngomong anjeun. Maka nyarios eta sorga aden qad aflahal mu'minun dugikeun ka tilu uwihan nyata bagja pirang-pirang jalma nu iman kabeh. Terus sorga aden nyarios ini haramun ala kulli bakhilin wa muraid. Saestuna kaula eta haram pikeun jalma-jalmaan pedit, saestuna kaula eta haram pikeun saban-saban jalma anu ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-tahirin. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alimin ulama, para ulama, para kiai, para jangan anu kusim kuring ipi hormat sandriin sandria wabil khusus nomondok di pesantren umumna nomondok di pesantren mana wae anu sami-sami kusim kuring dibanggakeun biarkeun insyaallah didoakeun. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat anu sami-sami hormatin kusim kuring sadayana. Puji syukur orang aturkan kalau Rabbu Syakur salawat rawuh salamna mudah-mudahan dicurah limpahkan kepada alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikantun ke para sahabatna, ke para tabi'in tabi'ina tug akhirna dugikeun ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat anu mulia, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dan aya kesempatan insyaallah urang ngalajengkeun hanca dina raraga taqarrub ka Allah Rabbul Alamin ngalangkungan jalan ta'lim. Kararasa nu diaosna insyaallah neraskeun hanca kitab Tanbihul Ghafilin. Insyaallah ayeuna panginten anu kaopatna. Sadacan urang ngalajengkeun hanca urang ngadoa ka Nu Maha Suci pamudah-mudahan wabil khusus kanggo pengarangna ya kitab umumna kanggo sepuh urang sadayana wargi urang sadayana guru-guru urang sadayana nu parantos calik di alam barzah pamudah-mudahan sadayana kenging pangampura rahmat oge ridhona Allah subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Syulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina wa ila arwaya abaina wa ummahatina wa jadadina wa jadatina wa masyayikhina wa masyayikhina khususon Imam Haji Muhammad Cep Mahmud bin Haji Mehmet Syaulillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Wa ila mu'alifi hadal kitab bila hadrati Syekh
usulihi wa furuhi wa masyayikhi wa ahli baitihi syaulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma billahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum waj'alil jannata maswahum. Allahumma anzur fi qabrihim nura wa rahmatan wa maghfiratan daimatan ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga tinggalan jana. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi amin. Qala parantos ngucap rawi babalago mangka nepi naon dalikal khobaru itu hadis ila Muawiyata ka Sayyidina Muawiyah babaka mangka teras nangis itu Sayyidina Muawiyah bukaan sadidan kalawan nangis anu kacida. Wa qala sareng nyarios itu Sayyidina Muawiyah sadaqallahu wa rasuluh. Sadaqo maha benar sahallahu Gusti Allah wa rasuluhu sinarang rasulna Allah. Summa qara'a saterasna maca Sayyidina Muawiyah hadhil ayata kana ayat. Mangkana yuridul hayatad dunya man sing sajalma kana anu bukti itu si man eta yuridu ngarepkeun itu si man al hayatad dunya kana kahirupan dunia wa zinataha jeung kana kagindinganana dunia nuwapi maka nyampurnakeun kaula ilaihim ka itu si man amalahum kana pirang-pirang amalna itu siman fiha di dunia wa hum jeung ari itu siman fiha di itu dunia eta la yubkhosuna ente dikurangan itu siman. Ulaika haritu siman eta allazina pirang-pirang jalma-jalma laisa anu teu aya eta lahum pikeun itu ladina fil akhirati di alam akhirat naon illan naru angin neraka wa habita sareng lebur naon ma perkara sonau anu geus migawe itu ladina piha di itu akhirat wa batilun sareng anu batal naon ma perkara kanu anu geus kabuktianana itu ladina eta ya'maluna pada amal kabeh. Ari ieu ayat eta surat Hud ayat 15 ayat dugikeun ka 16. Wa qala sareng parantos ngadawu Sa Abdullah ibnu Hanifi al-Intoki Abdullah bin Hanif al-Intoki
Yaqulu ngadawu sa'allahu Gusti Allah ta'ala mahalur Allah li abdihi ka hambana Allah yaumal kiamati dina poe kiamat. Ida tamasa di mana neangan atau tatkala neangan itu si abdi sawaba amalihi kana ganjaran amalna itu si abdi. Alam nu ajilna teges ngagancangkeun kaula laka bikin anjeun sawabaka kana ganjaran anjeun. Alam nu wasi nah teges ngajembarkeun kaula laka ka anjeun fil majalisi dina pirang-pirang majelis. Alam takunna teges bukti anjeun eta al mar'asa jadi kepala pi dunyaka di dunia anjeun. Alam nurokhis nah teges ngamurahkeun kaula bai'aka kana ngajual anjeun wa syira'aka jeung kana meuli anjeun. Alam takunna teges bukti anjeun eta mislahada saperti ieu wa asbahihi jeung pirang-pirang bangsana ieu da. Ieu kacilakaan karugian kana langsaan pikeun jalma-jalma anu ibadah bari teu ikhlas. Sehingga keterangan-keterangan anu dipayu dugi ka Sayyidina Muawiyah tatkala Sayyidina Muawiyah ngadangu kana eta keterangan-keterangan hadis anu dipayun anjeunna lajeng nangis oge nyarios sadaqallahu wa rasuluh maha benar Allah dan Rasulnya. Lajeng anjeunna ngaoskeun kana ieu ayat anu aya dina surat Hud ayat 15 dugi ka ayat 16 mangkana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum al ayat. Hayang kahirupan dunia, hayang kagindingan dunia, amalna teu dikurangan di dunia dibere, manwayahna di akhirat lebur seluruh amalna kecuali neraka, batal seluruh amal. Naudzubillah min dzalik. Sehingga didawuhkeun ku Imam Abdullah bin Hanif al-Muntaqi kejaga di poe kiamat Allah dadawuh ka hambana anu ibadah anu amal tapi tanpa ikhlas tatkala eta si hamba mirarian kana pahalana eta ibadah. Dawuh Allah alam nu'ajjil lak sawabak nah teges ngagancangkeun kaula pikeun anjeun kana ganjaran anjeun. Sehingga anjeun dijembarkeun di pirang-pirang majelis, anjeun dijadikeun pamimpi. Kaula ngagampangkeun kana jual beli anjeun sareng anu sanes-sanesna. Wakila sareng dibasakeun libadil hukama ika sapalihna ulama-ulama ahli hikmah man eta saha al mukhlisu ari jalma nu ikhlas. Qala nyarios itu ba'dil hukama
al mukhlisu ari jalma nu ikhlas eta alladi anu yaktumu nyumputkeun itu siladi hasanatihi kana pirang-pirang kahadeanana itu ladi kama yaktumu saperti nyumputkeunana itu siladi sayiatihi kana pirang-pirang kagorenganana itu siladi. Sapalih ulama ahli hikmah ditaros sararasna sahari jalma nu ikhlas mangka anjeunna ngajawab jalma nu ikhlas jalma-jalma anu sok nyumputkeun kana pirang-pirang kahadeanana saperti geus nyumputkeun kana pirang-pirang kagorenganana. Wakila sareng diucapkeun li ba'dihim kasapalihna itu hukama ma eta naon goyatul ikhlasi ari panutupna ikhlas. Qala nyarios itu ba'di alla tuhibba yen teresep anjeun mahmadatan nas kana pujianana manusia. Saur sapalihna ulama ahli hikmah panutupna ikhlas anjeun sama sekali teresep tercinta karena pujianana di bapada jalma. Wakila jeung dibahasakeun lidin nunil misri kaseh din nun al misri mata yu'lamu iraha dikanyahokeun sahar ar-rajul hiji lalaki annahu kana sanyana itu si rajul eta min safwatillah tina pirang-pirang kadeheusna Allah ta'ala mahaluhur Allah, yakni neja itu qail jalma ngucap min khawasihi tina pirang-pirang kadeheusna Allah alladina tegesna pirang-pirang jalma istofa anu parantos nyelir ka itu ladina saha Allah ta'ala Gusti Allah ta'ala. Kala ngadawuh itu Syekh Dinun yuraku dikanyahukeun naon zalika itu rajul min khawas bi arbaati asya'a kalawan opat pirang-pirang perkara. Ida khola'a tatkala ngalaan itu si rajul ar-rohata kana kasenangan, yakni neja itu Syekh Dinun taroka ninggalkeun itu si rajul ar-rohata kana kasenangan wa ato sareng maparin itu si rajul minal maujudi tina anu aya yakni neja itu Syekh bin Nun yuti maparin itu si rajul minal qalili tina anu saeutik alladzi anu indahu anu tetep sarata itu si rajul wahaba sareng mika cinta itu si rajul sukul tol manjilati kana ragragna kapangkatan wastawat jeung sarua indahu di si rajul naon al mahmadatu pujian wal madammatu
sareng panyacan. Waruya sareng parantos diriwayatkeun an Adi bin Hatimi ti Syekh Adi bin Hatim At-Tai an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katampi ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu sanyanyana Kangjeng Rasul eta qala tos ngadawuh Kangjeng Rasul yumaru diparentah sahabi unasin pirang-pirang manusia minan nasi di jalma-jalma di manusia yauma kiamati dina poe kiamah ilal jannati kana sorga hatta idza danau sehingga tatkala dekeutna itu unas minha tina itu jannah wastansaku sareng ngarangseuna itu unas raihataha kana angseuna sorga wa nadharu jeung ningali itu unas ila kusuriha kana pirang-pirang gedongna sorga wa ilama jeung kana perkara ang idda anu dicawiskeun ieu mah li ahliha pikeun ahlina sorga nudu maka digero itu unas anin soripu kudu mengkolkeun araranjeun hum ka itu unas anha tina itu sorga la nasiba henteu aya bagian eta lahum pikeun itu unas piha dina sorga bayar yauna mangka balalik itu unas bihasrotin kalawan rasa hanjakal wa nadamatin sareng nalangsa maroja'a henteu balalik saha al awaluna pirang-pirang anu awal kabeh wal akhiruna jeung pirang-pirang anu akhir kabeh bimisliha kalawan misilna itu nadama payaquluna mangka nyararios itu unas ya robbana hei pangeran abdi sadaya lau adkhota lamun segmah ngalebetkeun Gusti naka abdi sadaya annaro kana naraka qabla anturia dina samemeh yen ningalikeun Gusti na ka abdi sadaya ma kana perkara roaeta anu parantos ningalikeun Gusti na ka abdi sadaya min sawabi ma tina ganjaranana perkara adatta anu parantos nyawiskeun Gusti hu kana itu mali aulia ika pikeun pirang-pirang kakasih Gusti payaqulu mangka ngadawuh sallallahu taala Gusti Allah taala aradtu ngarapkeun kaula bikum ka araranjeun zalika kana eta madgur kuntum geus kabuktian araranjeun eta ida kholautum tatkala nyepen araranjeun barojtumu maka nembongkeun araranjeun ni ka kaula bil Allah imi kalawan pirang-pirang anu agung wa idza laqitum jeung di mana
manggihan araranjeun annasa ka jalma-jalma laki tumu maka manggihan araranjeun hum ka itu nas mukhbitina bari anu DP kabeh yakni naja Allah mutawadhi'ina anu DP kabeh turauna ria araranjeun kabeh annasa ka jalma-jalma bi'amalikum kalawan pirang-pirang amal araranjeun hilapama bari nyulayanana perkara tantowi anu ngalipet alaihi kana itu mah naon kulubukum pirang-pirang hate araranjeun habdum geus mere araranjeun annasa ka jalma-jalma walam tahabu jeung henteu mere araranjeun ni ka kaula wa ajlaltum jeung ngagungkeun araranjeun annasa ka jalma-jalma walam tujillu jeung teu geus ngagungkeun araranjeun ni ka kaula wa taraktum jeung ninggalkeun araranjeun linnasi karana jalma-jalma walam tat roku jeung teges ninggalkeun araranjeun li karana kaula pal yauma mangka dina ieu poe udiku mere rasa kaula kum ka araranjeun alima iqobi kana nyerina siksaan kaula ma'ama sarta perkara haram tu an geus ngaharamkeun kaula kum ka araranjeun min jazili sawabi tina gede-gedena ganjaran kaula naudzubillahi min dzalik jalma-jalma nu ibadah ka Allah dohirna taat ka Allah dohirna tapi disarangan kalawan ria disarangan kalawan sum'ah henteu samata-mata karana Allah maka dicarioskeun dina hadis anu katampi ti Imam Adi bin Hatim At-Ta'i katampi ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaga di poe kiamat jalma nu kitu bakal diparentah ku Allah menuju kana surgana Allah sehingga tatkala tos caket kana surgana Allah entos ngangse kana angseuna surga tos ningali kana pirang-pirang gedung surga tos ningali kana perkara-perkara anu dicawiskeun ku Allah pikeun ahli-ahli surga maka manehna digerero deui supaya dibelakeun dipengkokeun tong tulus lebetna kana surga dawuh Allah la nasiba lahum biha fayarja'u bihasratin wa nadama maranehna dibelokeun dipengkokeun teu tulus lebet kana surga maranehna kaayanana pada hanjakal kabeh kaayanana pada nalangsa kabeh tuluy manehna nyararita Gusti lamun seuk mang Gusti ngabuskeun abdi kana neraka dina sateu acan ningali abdi kana surga kana angseuna surga oge kana perkara-perkara anu dicawiskeun ku Gusti kana wali-wali Gusti dina surga Gusti mangka Allah ngawaler ieu pisan maksud gaul baheula mararane nyieun amal samata-mata karena jelema amal maneh aing-aingan hate-hate mararane mere ka jalma-jalma teu mere ka kaula mararane ngagungkeun ka jalma-jalma teu ngagungkeun ka kaula ninggalkeun karena jelema lain karena kami mangka dina ieu poe kaula mere rasa kararanjeun kana nyerina siksa kaula oge kaula ngaharamkeun
kaararanjeun tina gede-gede na ganjaran kaula. Naudzubillahi min dzalik. Waruya sareng parantos diriwayatkeun an Ibni Abbasi hadis katampi di Ibnu Abbas radhiyallahu taala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis katampi teh Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu saistuna Kangjeng Rasul eta qala parantos ngadawuh Kangjeng Rasul lama khalaqo tatkala ngadamel Insyaallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala jannata adnin kana surga aden kholako ngadamel Allah bihadina itu jannah ma kana perkara ainun anu daya panon roat anu geus ningalina itu ain wala udunun jeung teu aya capil samiat anu ngadenge nu geus ngadenge ge udun wala khotoro jeung teu aya kareteg ala qalbi basari kana hati jelema summa qala tuluy ngadawuh Allah laha kana itu jannah takallami kudu ngomong anjeun faqalat maka nyarios itu jannatu adnin qad aflahal mu'minun nyata bagja sal mu'minuna pirang-pirang jalma nu iman kabeh salasan kalawan 3 kali summa qalat satuluyna nyarios itu jannatu adn ini saestuna kaula eta haramun haram ala kulli bakhilin kasakur-sakur jalma anu koret wa murain jeung jalma-jalma wa murain sareng jalma anu liar. Katampi di Ibnu Abbas katampi di Kangjeng Rasul dadawuh sawakos Allah ngadamel surga aden Allah ngadamel di surga aden kana kanikmatan luar biasa mala ainun ra'ah wala udunun sami'at wala khatara ala qalbil basar can pernah katingali ku panon can pernah kadang pecepil moal kakrab tegeun kanikmatanana anu aya dina surga aden. Kelas Allah dadawuh kana eta surga aden pek ngomong anjeun maka nyarios eta surga aden qad aflahal mu'minun dugikeun ka tilu uwihan nyata bagja pirang-pirang jalma nu iman kabeh tara surga aden nyarios ini haramun ala kulli bakhilin wa murain saestuna kaula eta haram pikeun jalma-jalmaan pedit saestuna kaula eta haram pikeun saban-saban jalma anu liar. Waruya sareng parantos diriwayatkeun an Ali bin Abi Thalib hadis katampi ti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sanyahnyana Ali eta ku qala parantos ngadawuh Ali lil murai eta tetep pikeun jalma anu liar arba'u alamatin ari 4 pirang-pirang ciri yaksulu tegesna sok ngedul itu murai ida kana di mana aya itu murai eta wahdahu nyoranganana itu murai wayan situ jeung sok tanginas itu si murai ida kana di mana aya itu murai eta ma'annasi sarta jalma-jalma wa yazidu jeung sok nambahan itu murai fil amali dina amalna ida usnia di mana di alam saha alaihi itu murai wayan kusu jeung sok ngurangan itu si murai ida dumma di mana dicacat sahabihi itu si murai dawuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pikeun jalma anu dia ngagaduhan 4 ciri 4 kebiasaan di mana keur nyorangan
sok ngedul ibadahna teh. Di mana loba batur sok tanginas ibadahna teh. Di mana dipuji sok gendut amalna teh. Di mana dicacat amalna sok muranya. Naudzubillah min dzalik. Waruya jeung parantos diriwayatkeun an Sakiki bin Ibrahim di Syekh Sakik bin Ibrahim Az-Zahidi annahu saestuna Syekh Sakik eta qala parantos nyarios itu Syekh Sakik yukhlasu diikhlaskeun naon al amalu amal bisalah sati asya'a kalawan tilu pirang-pirang perkara awalu harina merkaijina tina itu salasah eta ayyaro ieu ningali itu si jalma annal amala kana sanyanyana amal lepat seratan eta minallahi ti Allah liyak siro supaya mecahkeun itu si jalma bihi kalawan amal al uzba kana rasa ujub wasani sareng arina merkaduana eta yabdadia yen ngamimitian itu si jalma biridhoillah kalawan karidhoan Allah liyak siro supaya mecahkeun itu si jalma bihi kalawan ya amal al hawa kana hawa nafsuna wasalisu jeung arina markatiluna eta ayyabtaghiya yen nyupri itu si jalma sawabal amali kana ganjaran anak amal minallahi ti Allah ta'ala malur Allah liyak siro supaya mecahkan itu si jalma atoma kana toma waria jeung kana ria fahadihil asya'u mangka ari ieu pirang-pirang perkara eta tukhlisu matak ngaikhlaskeun itu asya al amala kana pirang-pirang amal tawayate yukhlisu sok ngaikhlaskeun al amala kana amal naon salah satu asya'a tilu pirang-pirang perkara biasa diaos kitu waruwiya sareng parantos diriwayatkeun an Sakik bin Ibrahim Az-Zahidi katampiti Syekh Sakik bin Ibrahim Az-Zahidi annahu sanyanyana Syekh Sakik eta qala nyarios itu Syekh Sakik yukhlisu sok ngaikhlaskeun al amala kana amal naon salah satu asya'a tilu pirang-pirang perkara awalu harina markajina tina itu salasa eta ayyaro yen ningali itu si jalma annal amala kana saestuna amal eta minallahi ti Allah itu wasani jeung arina markaduana eta ayyab tadi ayen ngamimitian itu si jalma birito illah lawan karidhoan Allah itu wasalisu sareng arina markatilukna eta ayyab tadi ayen nyupri itu si jalma sawabal amali kana ganjaran amal minallahi ti Allah ta'ala liyaksiro supaya mecahkeun itu si jalma toma kana toma waria jeung kana ria pama qauluhu mangka anapun ari dawuhanana Sayyidina Ali yaro na amala minallah yaro ningali itu si jalma annal amala sanyanyana amal eta minallahi ti Allah ta'ala yakni nejat itu Sayyidina Ali anallaha ta'ala kana sayyiduna Allah wari Allah eta alladzi
anu wafaqo maparin taufik Allah ku kaitu si jalma lidalikal amali kana eta amal fa innahu mangkasanya nyana si jalma eta ida alima di mana nyaho itu si jalma anallah taala kana saestuna Allah taala wali Allah eta alladzi anu wafaqo geus maparin taufik Allah ka itu si jalma fa innahu mangka saestuna si jalma eta yastagilu bakal katungkul itu si jalma bisyukri kalawan syukur wala yu'jibu jeung moal ujub itu si jalma bi amalihi kalawan amalna itu si jalma. Jadi ningali si jalma saestuna amal teh hakikatna ti Allah Subhanahu wa taala. Tegasna si jalma nganyaungkeun yen saestuna Allah taala anu parantos maparin taufik ka eta si jalma kana bisana amal. Di mana jalma geus nganyaungkeun model kitu mangka eta si jalma bakal katungkul kalawan syukur jeung moal ujub kalawan amal. Fama qaulu maka pun ari ucapanana Sayyidina Ali yabtadi ubirdo illahi ta'ala yakni neja Sayyidina Ali yang dulu ningali itu si jalma pidalikal amali dina eta amal pain kana maka lamun aya ieu amal eta amalan amal lillahi ta'ala karena Allah ta'ala pi eta tetep bina itu amar ridhoun ari ridho fa innahu mangka sanyanya itu si jalma eta ya'malu amal itu si jalma ku kana itu amal wa in alima jeung lamun nyaho itu si jalma ana sanyanya amal eta laisa lain itu amal eta lillah karena Allah fala ya'malu mangka teu amal itu si jalma kana amal bihawa nafsihi kalawan kahayang nafsuna itu si jalma lian Allah taala karena sanyanya Allah taala eta qala parantos ngadawu Allah inna nafsa saestuna nafsu eta ammaratun tetela loba nitahna bisui kana kagorengan yakni neja itu yakni neja Allah ta'muru marentahna itu nafsu bisui kana kagorengan wa ma qauluhu jeung anapun ari dawuhanna Sayyidina Ali ya betagi nyupri itu si jalma sawabal amali kana ganjaranana amal minallahi ta'ala Allah ta'ala yakni neja Sayyidina Ali ya'malu amal itu si jalma kholison bari ikhlas liwajhillahi ta'ala karena zat Allah ta'ala wala yubali jeung henteu merduli itu si jalma mimma qolatin nas dina omonganna jalma kama saperti perkara ruwi anu parantos diriwayatkeun ieu imam amba'dil hukama di sapalina pirang-pirang ulama hikmah anu sanyana ba'dil hukama eta qala parantos ngadawu ba'dil hukama yang bagi peryoga
lil amili pikeun jalma anu amal naon aya khuda yen nyokot itu amil al adaba kan adab-adaban fi amalihi dina amalna itu amil manjalma roa anu ngangon itu siman al gonama kana me kila diucapkeun wa kaifa jeung ari kumaha eta dalika itu marro'al gonam qala ngadawu Sayyidina Ali li anna ro'ya karena sanyanya nanu ngangon eta ida sholat di mana sholat itu ro'i inda gonamihi dekeun mena itu ro'i fa innahu mangkasanya nyana ro'i eta layat lubu untuk nyupri itu si ro'i bisolatihi kalawan sholatna itu ro'i mahmadata gonami kana pujian mena itu ro'i kadalika etanya kitu deui al amilu ari jalma anu amal yang bagi peryoga non Allah yubali ente merduli itu amil min nadorin nasi tina ningalina jalma-jalma ilahi ke itu amil kaya malu tuluy amal itu amil lillahi ta'ala karena Allah ta'ala indanas deket jalma-jalma wa indal kholai jeung dina nalika sepi eueuh batur bimanjilatin wahidatin kalawan tingkatan anu sahiji walayat lubu jeung teu nyuprih itu si jalma itu amil teh ya mahmadatan nas kana pujianana jalma-jalma jadi jalma anu ibadah kudu nyokot kana adab-adaban seperti adab-adabanana jalma anu ngangon domba maka ditaroskeun wa kaifa dalik kumaha adab-adaban jalma anu ngangon domba jalma di mana ngangon domba tuluy salat maka salatna eta sejalma teu hayang katanggar ku dombana tapi samata-mata karena Allah tak urang ge salat bari digigireun urang ditukangeun urang bisa kurilingan urang jelema-jelema tak salat urang tong karana jelema percis salatna jalma nu ngangon domba teu hayang kapuji ku dombana tapi hayang dugi ka Allah Rabbul Alamin salat urang bisa gigireun jalma-jalma nu sejen lain hayang kapuji lain hayang katingali lain hayang katampo kepada jelma tapi samata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala wa qala sareng nyarios sabadul ukama sapalina pirang-pirang ulama ahli hikmah yahtaju butuh naon al amalu amal arba'ata asya'a kana opat pirang-pirang perkara hatta yaslama sehingga salamat itu amal awalu harina mereka hijina tina itu arba'ah eta al ilmu qabla bad'ihi dina samemeh ngamimitianana amal li anal amala karena sanyana amal eta layas luku untuk beres itu amal illa bil ilmi angin kalawan ilmu faida kana mangka di mana aya naon al amalu amal eta bi ghairi ilmi tanpa ilmu kana aya naon ma perkara yufsidu anu ngaruksak ieu emak kana itu amal eta aksaro leuwih loba mimma tini mang perkara yuslihu
anu ngabereskeun ieu maku kana itu amal. Jadi amal supados salamet butuh kana 4 perkara. Nu kahiji butuh kana ilmu dina samemehna ngamimitian urang dina eta amal. Sabab amal moal beres kecuali kalawan ilmu. Di mana urang amal tanpa ilmu maka loba keneh karuksakanana tinimbang loba kaberesanana. Wasani jeung ari nomor kaduana eta niatu niat. Bi mabdaihi dina ngamimitianana itu amal. Lianal amala karena sanyana amal eta la yasluku moal beres itu amal ila biniyati angin kalawan niat. Kama qala saparotos parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al amalu ari pirang-pirang amal eta biniyati tergantung kalawan pirang-pirang niat. Walikuli mriin jeung eta tetepikeun saban-saban awak-awakan ma ari perkara nawa anu geus niatna itu imriin. Pasaumu mangka ari puasa, wa sholatu jeung salat, wa haju jeung haji, wa zakatu jeung zakat, wa sairu taati jeung sakarina pirang-pirang taat eta latasruh ma beres kabehanana ila biniyati angin kalawan niat. Pala buddha mangka misti minan niyati tina niat fi mabdaihi dina ngamimitianana itu si jalma al amala kana amal. Anu kadua di mana urang hayang salamet amal maka butuh kana niat. Sabab amal moal beres kecuali kalawan niat. Dawuh Kangjeng Nabi, innamal a'malu binniyat, angin pasti sana amal eta tergantung niat. Pikeun saban-saban awak-awakan eta niatna awak-awakan. Puasa, sholat, haji, zakat, toat-toat anu sanesna moal beres kecuali kalawan niat. Kusabab sakitu beresan heula niat dina mimitina amal. Wasalisu sareng ari nomor katiluna eta sabru sabar. Piwastihi dina tengah-tengahna amal, yakni neja itu ba'dul hukama yasbiru, sobar itu si jalma pihi dina itu amal hatta yuaddi sehingga nyumponan itu si jalma hi kana itu amal ala sukuni netepan kana tenang hate wa tumakninati jeung tumaknina. Katilu amal supaya salamet butuh kana sobar. Warabi'u jeung ari nomor kaopatna eta al ikhlasu, ikhlas inda pirogihi dina nalika beresna itu amal. Liannal amala karena sanyana amal eta layuk balu mua diterima itu amal bi ghairi ikhlasin kalawan tanpa ikhlas. Faida amiyata mangka di mana amal anjeun bi ikhlasin kalawan ikhlas ya taqabbalu nampi bakal nampi insyaallah Gusti Allah taala maluk Allah min kati anjeun wa tuqbilu jeung madep naon qulubul ibadi pirang-pirang hatena pirang-pirang hamba ilaika ka anjeun. Jadi butuh karena 4 perkara lamun hoyong salamet dina amal. Nu kahiji butuh kana ilmu, nu kadua butuh kana niat, nu katilu butuh kana sabar, nu kaopat butuh kana ikhlas. Insyaallah salamet eta amal. Kaum muslimin wal muslimat anu mulia
Urayan ta'lim dina kesempatan cekap sakitu anu raresna ti Allah sinareng ti Rasulna nu lepatna tina kebodohan wa isim kuring mugi kenging pangampura Allah Rabbul Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.